Guys, poe enak mah cenah Mang Asep eta keur di mana meuni loba kemang kitu Mang Asep kawin deui lain atuh. Monya teh ngabdi kawin jeung sanudaikeunana. Nya pastina anu kieu pasti keur dinu hajat. Heuh sok-sok cenah Mang Asep bejakeun nu hajatna saha. Heuh kalem we atuh. Da butuh durasi urang teh banya langsung dibejakeun. Teh nu hajatna teh nya dulur kene urang gitu. Ngan ieu bakal rame tuh tingali hiburan oge 22 peuting ieu teh gitu 20 engke peuting teh aya calung isukan pul dangdut peutingna engke aya tausiah gitu. Heuh sok-sok cenah buru bejakeun di mana urang rek kalajo. Heuh kalem we heula. Dayana mah kasidah berarti marane rek kalajo kudu make minimal mawa kopiah nya gitu. Heuh siap cenah Mang Asep mun kudu loba omong di mana heula we alamatna. Heuh alamatna mah di Cikawari ieu teh. Ngana RT RW na mah teu apa ngana urang Bandung Barat mah pas tuh RT 02 RW 08 Cikawari. Heuh cenah di hajatan sada urang bisi nyasab cenah kitunya saanu hajatna. Heuh kalem we heula. Bejakeunna esep bedog. Da moal bireuk ieu dia mah. Heuh sok-sok saha cenah. Tah, ieu anakna si Amoy. Tah ieu dulurna nu karek datang dieu. Saha cenah nu hajatna moy? Bapak saha ngaranna teh? Bapak Ade tuh, jadi nggak sekolot ke dia ade-ade. Bapak Ade, ibu, mama teh sangarana, ibu Oon, tapi lain Oon be-nya, dia mulai pencipta lagu. Tak itu baru dak kabar berita ti urang ayeuna tingali atuh panggung ge, nya tuh. Ayo Mang Asep cenah bakal nyanyi moal, mah da kasidah mah, da kurang paham gitu. Ai isukan mah insyaallah. Nya tak gitu kumargi teh mah bade ngiring kaul salagu mah karek magadir wae mah ngan jubah nah kan marake jubah tuh nya abdi mah perat aja ngagupuy we gitu ngagapuy gitu sakitu heula pokona berita terbaru di Bandung Barat pokona mah kela cenah Mang Asep kata-kata heula teu boga kata-kata aya nama ukur boga kieu mah ku urang mah berbay